Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun wastapun Gina Oktaviana di dieu simkuring salaku guru bahasa Sunda bade ngajelaskeun materi ngeunaan kaulinan barudak. Nah, anu dijadikeun contoh di dieu nyaeta kaulinan cingciripit. Nah, cingciripit teh nyaeta kawih pangitung samemeh ulin ucing-ucingan. Nah, di sababaraha tempat atau wewengkon sok disebut oge meng-mengan. Nah, dina cingciripit mah teu kudu ngagunakeun pakakasejen saperti pami dina bola bekles mah kudu aya bola jeung kewuh. Nah, dina cingciripit mah teu kudu. Ngan paling oge nalika maenkeunana make kakawihan. Cingciripit tulang bajing kacapit ku bulu pare seseketna jol padalang mawawaya cek ciknong. Mangga ku hidep dan mau pancena sapertos contoh nuku ibu baris didugikeun catatan ti ibu KHD damau ku nyarira tekeng duwikeun ka berkerumun atawa kumpul di luar damel punya lira di bumi hidup selang-selang. Hatur nuhun.